Kacaturkeun dina hiji waktu Prabu Siliwangi nyaur Patih Tambirasa jeung Pamang Lengser, dua jalma anu dipikolot di Karajaan Pajajaran. Teu lila duanana tuluy ting torojol nyamperkeun, geuk dariuk semu ajrih harepkeun Sang Prabu. Aya nu hayang ditepikeun ka paman teh, cek selenting beja. Di Karawang aya hiji guru anu ngadeukeun pasantren sarta nyebarkeun agama anyar. Eta guru teh ngaranna cenah Syekh Guro, asalna ti Negeri Campa. Ngadenge Sang Prabu nanya kitu, Patih Tambirasa pohara reuasna. Kakara harita manehna ngadenge eta beja teh. Nu matak Ki Patih ngelubake ngarasa era pedah asa kacolongan. Kapilehan terangku Sang Prabu ngegunaan kayaan di negeri Pajajaran. Lamun kitu urang geus kacolongan paman Patih. Ngadenge kilu Patih Tambirasa beuki ngelek bae, laun-laun tuluy timbul amarahna. Ambe ka Syekh Kuro anu geus sagawayah ngadengkeun pasantren kalawan henteu menta idin heula ke karajaan. Cong Ki Patih nyembah tuluy. Gusti Prabu, paman menta idin rek nyerek eta Syekh Guro. Sabar heula paman. Ulah rusuh ka bawa nafsu. Kudu inget ya negara urang mah tentang hal-hal sing sahabaya anu ngadon bubuara di ieu. Leres lebah dinyana mah Gusti Prabu, tapi santotong eta jalma teh henteu nyusahkeun ka urang. Ari Syekh Guro apan teteh larek nyieun bibit paceng kadan. Manehna nyebarkeun agama anyar. Rahayat Pajajaran tangtu bakal kabagi jadi dua, anu milong agama anyar jeung anu henteu. Sakedepan Sang Prabu jempling teu nembal. Tapi paman, agama mah akan urus keyakinan. Moal bisa dipaksa ku usaha bae. Hari urang antepkeun bea heula. Engke lamun geus ngabarubahkeun ka tangtelaman rahayat. Kakara urang singkirkeun. Sang Prabu ngahuleung deui sawatara lila. Paman Patih jeung Paman Lengser nya kitu deui pada jempling. Bangunker dirungkup kabingung. Cek beja eta Ki Syekh eteh boga santri awewe anu kacida gelisna paman. Nyi mah subang larang cenah ngaranna Putri Ki Gedeng Tapa Raja Singapura. Kaula hayang ngabuktikeun bener henteuna eta beja paman. Ku paman geus kataku kumaha pamaksudna Gusti Prabu, lamun kitu paman rek kewat ku ka ditu. Syukur ari geus kaharti ku paman Lengser mah. Jumbahe paman geura indi ka ditu. Lamun eta beja teu nyalahan, tepikeun bae pamusadan kaula ka Syekh Guro. Yen nyi Putri Subang Larang rek dijadikeun prameswari ku kaula Raja Pajajaran. Mangga Gusti Prabu, ayeuna keneh paman rek miang. Barabat Paman Lengser tuluy nyaritakeun pamaksudana, manehna datang jauh-jauh ti peuser nagara teh lantaran ngemban amanat Sang Prabu. Maksudna reh menta tanggung jawab Syekh Kuro, lantaran dianggap teu ngajanan ka karajaan. Ngadengkeun pesantren sarta nyebarkan agama anyar kalawan henteu menta idin heula ka karajaan. Naki guru petente meta izin ka Prabu Siliwangi nu kumawasan negeri ieu. Naki guru henteu kasawang kumaha balukarna. Rahayat Pajajaran bakal harengheng lantaran ayana agama anyar nu disebarkeun ku Ki Guru. Ditanya kitu Syekh Kuro ngahuleung bae sawatara lila. Gini paman bisa saut gitu. Hayang agama syukur ngeuntungan dari urung. Nah, untuk maksana gitu sampai hayat Ki Guru ting nanti guru untuk ngerasa salah Ya, Bapak ada kecil sampai mah. Kaula teu bebeja ka kerajaan. Kaula bisa-bisa. lamun rumahna salah naon anu murek dilabak ku Kaula tadi hampura. Kamu nanti tempat bahwa si
Ngadenge pamujik itu paman lengser rebeh awahing ngu ngarasa bunga. Asa dirina bae anu keur dipuji teh. Pisan Ki Guru. Sang Prabu teh raja nu wijaksana karahayatna. Ki Guru oge saenyana geus diampura moal rek dihalang-halang penyebarkan agamanya. Kalau pisan atuh begah pisan abdi dengar kayak tadi cuman share. Ngadenge pamaksudan Sang Prabu kitu jeb bae Syekh Kuro jempe teu nembal deui. Manehna ujuk-ujuk asa dirungkup kabingung, uguh salila is galoba pisan raja-raja anu ngalamar ka Nyi Putri teh. Ngan hiji oge tanyanu sanggup nedendan pamenta Nyi Putri. Senajan Nyi Putri teh murid kaula lebah dieu mah kaula teu bisa nampa atau nolak lamaran dari Sang Prabu. Syekh Kuro tuluy ngaleos rek ngangentraan Nyi Putri. Telila oge Nyi Putri Subang larang geus norojol. Pok paman lengser ngedalkeun pamaksudana. Manehna ngahaja kapungan teh lantaran diutus ku Sang Prabu pikeun nepikeun lamaran ka Nyi Putri. Jempling sakedapan Nyi Putri ngelek bae henteu waka nembal. Teh rek menang kebagjaan, rek dijieunna ke permaiswari ku Sang Prabu. Tada teuing bagjaanana Sang Prabu lamun sanana mulang deui ka karaton Barimawa. Beja pikabungan. Nah, kalau gitu orang panggil heula tuh Nyi Subang Larangnya. Si Subang Larang ka dieu. Nyi Subang Larang. Ka dieu. Cik kumaha teu? Raja pisan kaula ngadengena paman lengser. Saha jalmana anu teh ngarasa bagja dilamur ke Prabu Siliwangi anu kamasyur. Ngan hampura kaula moal bisa mutuskan ayeuna. Kaula hayang patepeng langsung sareng Sang Prabu. Kaula nganti Sang Prabu sumping ka dieu. Soh sajan tempatna batan sakieu. Kat.